Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina mata pelajaran Basa Sunda. Dina materi ayeuna kanggo kelas 8 anu bade dibahas nyaeta ngeunaan novel. Tapi sateuacan urang diajar kahade hilap, urang laksanakeun protokol kesehatan. Di bumi wae teu kenging kaluar upami teu aya kaperyogian anu mendesak. Upami aya kaperyogian teu kenging hilap nganggo masker sareng kedah rajin wawasuh atanapi cuci tangan. Dina materi novel aya sababaraha hal anu kedah kauning heula. Anu kahiji ngeunaan kompetensi dasar atanapi naon anu ku urang kedah dipelajari. Dina materi novel ieu nu kahiji urang bakal diajar ngaidentifikasi naon wae ari unsur-unsur intrinsik anu aya dina novel. Teras kumaha bahasa anu dianggo dina novel sarta urang oge bakal diajar nalaah kumaha ari eusi atawa ngaringkes dina novel. Sedengkeun indikatorna atanapi urang kedah ngagaduhan pengetahuan ngeunaan naon ari novel teh. Sareng unsur-unsur intrinsik novel teh aya naon wae. Teras kumaha ngadamel resensi novel. Di dieu aya conto cover atanapi jilid tina novel basa Sunda. Nyaeta aya carita budak minggat sareng catetan poean rere. Kini urang bahas naon ari novel teh. Teras anu kadua tujuan pembelajaran. Sabada diajar ngeunaan novel dipihareup siswa maham atanapi mengetahui ngeunaan pengertian dan perkembangan dari novel. Ti iraha mimiti aya novel sareng kumaha kamakaran ayeuna. Anu kadua siswa oge kedah maham ngeunaan papasingan atanapi klasifikasi. Novel teh bisa dibagi jadi sababaraha rupa dumasar kana naon. Teras urang oge bakal diajar ngabandingkeun novel sareng karya sastra anu sanes, contona Carpon. Anu katilu siswa mungkin bakal maca novel anu tos disayogikeun ku guru. Anu kaopat siswa oge kedah ngadamel resensi atanapi ringkesan tina eusi novel anu parantos dibaca. Engke resensina dibentuk dina model fishbone atanapi resensi dalam bentuk tulang ikan. Kin baris dijelaskeun. Ayeuna urang lebet wae langsung kana materi. Materi nu kahiji ngeunaan wangunan atanapi pengertian novel. Saha nu terang naon jeung kumaha ari novel Sunda teh? Nah hideep kantos maca novel basa Sunda. Atanapi meureun ningalna oge teu acan kantos nya. Teu kenging hariwang urang bahas wae. Ya, di dieu aya sababaraha hiji judul novel tiasa dibaca aya judulna Budak Teuneuh karya Samsudi. Ieu kalebetna kana novel barudak. Sabab eusina caritana tokoh utamana ieu teu jauh ti nyaritakeun barudak. Teras aya oge judulna Si Sekar Panggung. Ieu oge sami novel ngeunaan barudak. Teras aya judul-judul anu sanes tiasa dibaca di dieu, contona aya Carita Si Dirun, Budak Motekar, Kabandang ku Kuda Lumping, jeung aya judulna Abu Nawas. Nah, ayeuna urang bahas wae ieu wangunan novel teh. Cenah ari novel teh carita rekaan fiksi atau fiksi teh anu henteu nyata. Nu mangrupa karya sastra dina wangun lancaran. Ari lancaran teh hartina ditulisna mangrupa paragraf-paragraf. Jadi aya paragraf bubuka, paragraf terakhir, paragraf eusi lamun dina pidato. Lamun dina novel paragraf-paragrafna anu nyambungkeun ti mimiti perkenalan tokoh dugikeun ka rengsena peristiwa atawa kajadian anu aya dina novel. Novel ieu teh kaasup karya sastra anu modern lantaran aya kapangaruhan ti barat nya. Jadi kituna disebut modern. Jaba karya sastra novel ieu teh lain asli ti budaya Sunda, tapi aya kapangaruhan tina budaya barat. Ya, mimiti lahirna di sastra Sunda aya kana abad ke-20 atawa abad ke-20 teh dimimitian ti tahun 1800 hiji. Ya.
Ayeuna urang lajengkeun kana ciri novel. Naon wae sih ciri-ciri novel teh nya lamun dirinci teh saperti kieu. Nu kahiji, novel teh caritana mangrupa rekaan, sapotos tadi dina wangunan sami. Jadi rekaan teh fiksi, artina lain carita anu nyata atawa imajinasi. Tapi biasana sok aya novel-novel anu ditulisna teh tina carita anu nyata. Nah, tapi angger dibumbuan ku hal-hal anu sifatna imajinatif. Anu kadua, ciri novel teh nyaeta ditulis dina wangun lancaran tadi anu mangrupa paragraf-paragraf. Jadi novel mah panjang. Si tulisanana teh panjang bisa manglambar-lambar. Terus eusina teh sabudeureun kahirupan sapopoe. Biasana anu dicaritakeun teu jauh tina kahirupan urang. Tina kahirupan anu nyata, kahirupan anu sok katingali ku urang, terus dijieun carita. Terus kusabab tadi novel teh wangunna lancaran, tulisanana panjang, kukituna alur dina novel oge panjang. Terus sabab alurna panjang, latarna oge leluasa. Jadi bisa nyaritakeun mang poe-poe, mang bulan-bulan, mang taun-taun. Kusabab alurna panjang, caritana loba, tokohna oge bisa loba. Nuturkeun kana caritana. Ayeuna urang lajengkeun kana materi anu kadua, nyaeta ngeunaan kamekaran novel atawa perkembangan novel. Ya, makarna sastra daerah atawa sastra Sunda khususna dina wangun tinulis, geuningan basa Sunda teh leuwih ti heula miboga novel tibatan dina sastra Indonesia, ya. Naon buktina? Ya, novel munggaran anu kahiji dina karya sastra Sunda judulna Baruang Kanu Ngarora, karya Daeng Kanduruan Ardiwinata. Ieu medalna atawa terbitna taun 1814. Sedengkeun dina karya sastra bahasa Indonesia, novel anu mimiti judulna Azab dan Sengsara karya Merari Siregar ieu medalna taun 1820. Kukituna novel dina basa Sunda medal leuwih ti heula 6 taun tibatan novel mimiti dina sastra Indonesia. Nepi ka kiwari aya ratusna judul novel anu kungsi medal atawa terbit dina basa Sunda. Salah saurang pangarang novel anu kakoncara teh nyaeta Samsudi. Anjeunna lahir tahun 1888 sareng wafatna tahun 1887. Ieu aya conto cover tina novel anu karya Samsudi nyaeta Budak Teungeung. Terus anu hiji deui Carita Nyi Halimah. Carita Nyi Halimah ieu mangrupa novel budak anu mimiti terbit dina sastra Sunda nyaeta tahun 1828. Samsudi ieu oge anu ngahususkeun dirina pikeun ngarang atawa nulis carita-carita budak khususna novel. Salajengna kusabab raga katineungna atawa pengabdian ti Samsudi dina nulis novel pikeun barudak, Yayasan Rancage ngajadikeun ngaran Samsudi salaku ngaran penghargaan pikeun buku fiksi budak anu panghadeuna dina basa Sunda. Penghargaanna teh dingaranan Hadiah Samsudi. Salah sahiji judul novel anu kungsi nyangking Hadiah Samsudi tahun 1886 nyaeta judulna Patepung di Bandung. Ieu novel karya Taufik Faturrahman. Nah, di dieu oge katingal aya sababaraha dokumentasi ngeunaan Hadiah Sastra Rancage. Janten Hadiah Samsudi teh mangrupa salah sahiji bagian tina Hadiah Sastra Rancage. Upami Hadiah Sastra Rancage ieu masihan penghargaan kanggo sadaya sastra jenis sastra, maksudna dina sastra novel, sadaya kanggo budak, kanggo sepuh. Kanggo Samsudi mah ieu khusus caritana kanggo carita barudak. Sareng dina ayeuna kawitna mah sastra Rancage teh hadiahna mung kanggo buku-buku, novel-novel, carita-carita dina bahasa Sunda hungkul. Tapi kaayeunikeun Hadiah Sastra Rancage oge masihan hadiah kanggo buku-buku sastra daerah anu ti daerah anu sanes. Janten teu mung saukur Sunda hungkul, aya Jawa, aya Madura jeung daerah-daerah nu sanesna anu aya di Indonesia. Ieu oge salah sahiji contona
Nalika Yayasan Rancage ngayakeun kagiatan pamasrahan hadiah sareng ieu anu janten pinunjul atanapi pemenang-pemenang penghargaanana. Ya, kumaha? Ngartos kana materi anu parantos dijelaskeun? Sangkan leuwih paham kana materina, mangga dijawab patarosanana. Ieu pancen hiji aya patarosan, naon wangunan atanapi definisi novel teh. Nu kadua, naon wae ciri karya sastra novel, anu tadi parantos diringkas. Anu katilu, naon judul novel jeung karya saha novel bahasa Sunda anu munggaran atawa anu mimiti. Anu kaopat, beda sabaraha taun medalna antara novel bahasa Sunda jeung novel bahasa Indonesia, sarta leuwih ti heula nu maneh. Anu kalima, saha Ari Samsudi teh? Ya, mangga ieu pancen hijina dieusian dijawab dina buku tulis basa Sunda teras dikirimkeun kana pijar sekolah. Mangga cek tugasna dina pijar sekolah. Kanggo labungan dinten ayeuna dicekapkeun heula sakieu, mudah-mudahan anu tos didugikeun sing aya mangfaatna. Hapunten bila aya kalepatan, tepang deui minggu payun dina materi salajengna. Nyaeta ngeunaan papasingan atanapi klasifikasi novel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.